aing masih kepikiran bae mau kamari mancing. Yang mamang-mamang ngomong kekek. Naon coba kekek? Sieun aing bae. Naon meureun teh mamang-mamang? Sorangan. Sieun aing umur. Hah? Tah, beneran aya Cika. Paling nanya soal kekek. Ah, tanya bae lah. Pagawean kumaha ieu can anggeus-anggeus. Geus peuting, kudu mau kopi di ka dieu lah. Aya budak ke ka dieu. Sing aing lah. Kebenaran aya Erik ya. Tadi mau kopi atuh. Iya tuh ya gitu nyaho lah mun sia di dieu. Ieu ge kebeneran bae nu sia di dieu. Saya naon coba dia? Ieu aing deuk nanya. Da kamari mamang jenggotan gitu tah. Eta nya ngomong cenah aing keur mancing aya kekek cenah. Kekek naon sih? Aduh, bahaya sia kekek mah. Naon tuh? Aing pernah ngadenge eta mah egal tonggong jelema. Serius aing mah. Ulah sebae ulah ngadeuketan. Makana ceng ge sia mun ieu manggi kekek geus sia mendingan kabur. Iya aing jadi merinding. Gak bulu aing merinding. Ya sia ieu. Si manggian di mana emang? Teu manggian. Eta cuman eta mamang jenggot eta ngomong cenah sing ada sia ceng aya kekek. Tuh aing gegeran kabur. Padahal mah teu nyaho kekek naon. Oh, berarti can manggian. Encan. Oh, cek aing sing geus manggian gitu. Mun manggian mah bahaya. Oh, aduh geus nyaho kieu mah. Moal daek deui aing kitu sieun. Geus kieu bae. Semoga duit teh meuli kopi. Buru-buru duit. Siapa? Aing ngopi. Atuh aing keur bokeh teu boga duit. Oh, geus atuh sia teu boga duit mah lah. Palingan balik. Aman. Geus atuh aing balik lah. Balik. Siap tak Erik. Kirain aing mah kadina mau kopi. Cuma nanya kekek doang. Kekek mah. Jadi cai. Lah yang ngisen pegan aing lah. Pegan aing ngumpuk cenah gitu lah. Erik sudah teh tadi mawa kopi ya. Malah nanya kekek doang. Wah, kadang ngantuk aing lah. Kadang ngopi. Emang dia aing ngeres. Silo lah. Sinyal, kemana deh je? Bisa diajak kompromi amat sih. Terdibutuhkeuna. Apa lompat ke hareup gitunya? Coba lah koin tangan. Rayaan tas sinyal hiji-hiji. Coba lah aing rada ke hareup. Segan teh nambah pinuh. Malam ini malam parek hujan kulin anggur di mah molor bae. Tahu ini cager tante apa dia tuh kalau wah heran tanya bidang Ipannya sinyal makin tadi makin bae. Dek, Aisyah naonan apa dia ngatuin kalur. Dih, aing nyangan sinyal aing leungitan bae ka mana meureun. Pan bisa gitu atuh. Aneh amat aing, sinyal leungitan. Teu nyaho ye, kartuna meureun errornya. Mantakna, ganti atuh tak kartuna, ku kartu remi, nu gambar keriting. Cepet sih ya, lancar. Geus lah sia gandeng aing keur nyangan sinyal yo. Mantakna, cang atuh tas sinyal, ame teu leungitan. Gandeng sia lah. Aduh, ieu sinyal aing hiji. Sia kunaon deui eta? Aing nyangan sinyal aing leungitan bae. Cek aing manangan naon kitu anu berharga. Sinyal diteangan. Dan sia Udah teh ini lah aing nyangan sinyal heula. Iya ya. Salam muka dia di salam. Karena selain lah di pos sorangan bae. Wah, makin kenceng banget sinyal aing.
Udah suara Windy yo. Apa hayalan aing doang? Ah, asal suaranya aneh mah yeuh. Apa ya? Jebelah aing. Mantep ya bisa cetan deui. Tuh kan, makin jelas baik. Penasaran aing, poe jangan lah. Tah kitu ke ti tadi sinyal kabadeg. Aing mah memuteran ka dieu ka itu neangan sia sinyal. Wah, bener cek aing. Kok sampai geuna ah? Wen, sini naon? Aduh, aing kereangan sinyal. Sinyal siapa nggih? Geus di loba jasa tuh sia datang mah dulu. Ih, kira aku. Heuh, meureun sinyal tah nyangkut di jenggot sia. Heuh, jangan tower sinyal. Aing ngomong sia teu disaring deui. Sia ka dieu nya sinyal doang, sugan teh neangan aing gitu. Di PPD-eun si aki-aki. Ih, naon deui toel-toel. Mantap.